Paku bumi zahir gunung. Paku bumi secara zahir gunung. Nomor kedua tangkal kayu. Nomor katilu wahangan. Eta paku bumi. Paku bumi secara batin adalah wali Allah. Para solihin. Eta adalah paku-paku bumi. Aya paku bumi secara zahir doang. Oh, paku bumi secara batin. Rungkad kajen kukumaha kenyang. Rungkad. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Wallahu a'lamu bimuradi. Awalam menatalan oranana yang zurun ningali kalawan mata hati ya kufar Mekah. Ya mikir-mikir kalawan mata hati. Ing dalam karatonmu kitu geus karajaan sakehe langit lan bumi. Wa fi ma khalaqallahu lan ing dalam barang kang ngadamel sapa Allah min syai' nyatana saking suwiji-wiji. Bayanun lima yaiku martalakeun kadue emak payas tadi lubi ala qudrati sani'ihi wa wahdaniyati. Maka enta mehingga dalilan yakupar makabi kalawan syekh ingat kawasan wong kang ngadamel ing syekh lan sifat tunggale soni. Wa fi'an lan ing dalam satuhune kalakuan nay annahu tegese satuhune kalakuan asa ayaku iku menawa payentana kalakuan kada qataraba ikut temben parak korubat tegese parak ajaluhum opo ajale kufar bak fayamutu maka mati ya kufar maka kufaran hala pirangkan kafir ayasiru ilal dar mbaka dadi ya kufar bekah iku baring neraka. Fayubadiru ilal iman maka yang tahgura-giru atau kekebatan ya kufar Mekah maring iman maka kalawat endi caritaan ba'da dalam sausada Al-Quran Al-Quran tegese Quran yu'minuna ngimankeun ya kufar Mekah. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wallahu a'lamu bimaradi utai sapa maniku nyasarkeun sapa Allah ing man fala hadiyalah maka orang akan nuduhkeun iku maujud kadue man lan ninggal ya Allah iman bil ya iwan nun kalawan nganggo iya lan nun wa yadharu wa nadharu marab isum martadara fa istinafan la istinaf wal jazmi afan lan
sumertene jaza madaden atau paken alam mahalim ma ingat semahal ma ba'dal fa'ing dalam susana fa fi tughyanihim ing dalam laju ahli Mekah ya'mahun narima ya'mahun mudar mider iya kupar Mekah ya taradu da tegas mudar mider ya kupar Mekah tahayyuran bingung atau karena arah bingung masih keneh nyaritakeun seputar bangkawarahna kufar Mekah Jol Kangjeng Nabi rusak itu al-amin Kangjeng Nabi teu pernah bohong teu pernah nipu ditunggu-tunggu ku urang Mekah kedatangan Kangjeng Jol Kangjeng teh teu percaya buang kawara begitu Kangjeng Nabi diberi wahyu Al-Qur'anul Karim dibacakeun ka kufar-kufar Mekah kabang kawarahan kufar Mekah endahan ngalawan ka Kangjeng Nabi malah merangan ka Kangjeng Nabi ilah kabang kawarahan kufar Mekah urang mah alhamdulillah jauh ka Kangjeng jarakna jauh ka Kangjeng masana tetapi urang mah iman ka Kangjeng Masya Allah nikmat urang hirup lamun lain hidayah nang Allah cilaka urang berkat para wali-wali Allah wali sanga dan lain-lain sebagainya anu ngembangkeun syiar agama Allah dakwah ka urang wallahu alam urang meureun urang ngatumeureun jeung Ahok aku jeung si kitu Tegwan alalaku urang beda kan sesembaharan jelas urang mah Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi Masya Allah tinggal urang mempertahankan keyakinan orang supaya orang husnul khotimah. Nomor kahiji tadi walladzina kadzabu bi ayatina ngabarohongkeun ku Mekah. Nomor kedua awalam yatafakkaru ma bi sahibihim. Kunaon henteu malalikir nyananya. Karena naon nu aya di sahibna. Pikir atuh. Ngaedan-edan ka Kangjeng Nabi teh. Beda Kangjeng Nabi teh bahasana berbeda. Macakeun Al-Qur'an nu teu pernah kadenge ku ceuli maranehanana. Nyaritakeun hukum-hukum nu teu pernah aya di zaman maranehanana dianggap edan. Padahal Kangjeng mah in huwa illa nadhirum mubin. Kangjeng Nabi mah hanya nadhirum mubin, pembawa nadhir anu jelas. Nyingsieunan kade di akhirat aya neraka. Mere penerangan ngajelas-jelaskeun Kangjeng Nabi. Mere informasi langsung ti Gusti Allah. Nadhirum mubin. Katilu. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Apakah walam yanzuru naringali kumaha teh ku Mekah teh dina karatuan langit jeung bumi, kerajaan langit jeung bumi. Saha nu nyieun langit, saha nu nyieun bumi teu pernah ditafakuran ku nyana, teu pernah dipikir. Coba tingali langit,
lamun urang nyaritakeun langit perjalanan mi'raj da Kangjeng langit kahiji aya lawangan aya nu ngajaga naik ka langit kadua aya lawangan aya nu ngajaga langit katilu dan selanjutnya sampai ka Sidratil Muntaha eta langit datang ka mustawan rob datang ka Sidratil Muntaha nang sahanya kabeja Jerman nyieun Sidratil Muntaha teh kabeja Amerika nyieun mustawan teh iya kunaon kunyana teu dipikir kuari tinggali langit di langit teh langit sakitu luhurna bangunan Allah bigoyi amadin tarawunaha eueuh ti hangat nu kadeuleu ku urang mah nyieun kurung manuk bae ge mun eueuh ti hangat ngadep kurung manuk Allah nyieun langit eueuh ti atawa aya alaqat ta'allaku fauquhu aya tali jang nyantelkeun ka luhur atuh cara turum saji kitu tah turum saji talian teudeun ka luhur nempel ngagantung kan kahandap eueuh tihangan ka luhur eueuh cacantelan kok teger sih teu dipikir eta ku orang Amerika ku Yahudi ku kufar Mekah khususna di langit teh aya falak masyaallah wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah masyaallah wal qamaru qaddarna kami geus mastikeun kana perjalanan bulan aya manzilah hatta ada kal urjunil qadim masyaallah aya manzilah na tinggal diaji ku urang ilmu palak urang nganyahokeun heula bulan-bulanna mimitina Maret April Mei Juli Agustus burujun shimalium September Oktober, November, Desember, Januari, Februari, burujun janubium. Atuh bapa hari ngadengekeun. Paraho kabeh. Jadi kayahokeun us-usna jeung bintang-bintangna April, abhamtun. Ab hartina April, ham hartina hamal, tun to 9, usna 9. April bintang hamil 9 us. Mai sarun, Mai artina bulan Mei. Saur bintang saur, Mai sar hun 8 us 8. Terjadi dukun ya. Tuh kan, masya Allah. Abhamtun Mai sar Juni yun jauhun. Yun artinya Juni jauh hun us 8 tinggal di aji apamtun maisarun yahun yusarun agasun sabtun burujun shimaliun tuh apizun apaltun deskonsun sabtun janjatun pebdatun burujun shimaliun burujun janubiun atau tinggal berarti lamun di handap ngaranna garis khatulistiwa lamun di luhur ngaranna madarul itidal aji kurang perjalanan bulan teh jelas wal qamara qaddarna moal misleuk saeutik-eutik acan lantaran kullun fi falaki yasbahun percayaan ka perhitungan falak anu jitu melalui manzilah apa percayaan ka tukang ruyat anu manehna teu daekeun ruyat mun teu dibere duit pikir kotak sia percaya henteu ka tukang ruyat mun teu dibere duit teu ruyat ulah seserian sih. Sambarangan. Parang sana. Ayo sih. Komo lamun kukuda dicaritakeun ka keroditan negara di zaman kamari keur beda-beda. Ngan kula bajar memicu propagator.
Insyaallah nyaho jasa. Insyaallah nyaho jasa. Aya jelema teu ecreug. Mata kula mah tetep aing mah aing sia mah sia. Aing mah ngaji sia mah henteu. Manya aing ngaji nututkeun ka sia nu teu ngaji. Teger aing mah. Sia nurutan aing teu bunga, sia teu nurutan aing moal bendi. Aing deuk ka Allah, sia mah sapira deuk ka duit. Aing mah deuk ka Allah, sia mah aya di organisasi deuk ka duit. Sia mah aya di partai deuk ka duit. Sia mah aya di pemerintah deuk ka duit. Aing mah deuk ka Allah, atuh ulang haru-haru aing. Aing mah ka neraka moal ka surga aing mah jelas. Kan sombong amat, atuh aing teh sombong kitu mah kumaha deui. Ye. Tungtung nama. Tiba kerja itu wal qamara qadarna. Aja tuh. Sabaraha profesor anu menang hadiah di dunia. Di zaman Imam Ghazali datang ke zaman SBY. Dunia adalah tinggali profesor di Turki, tinggali di Baghdad, tinggali di Iran. Anu menang masternya na penghargaan di negarana dengan menyampaikan ayat wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal ujumi dengan kepastian wa kullun fi falak yasbahun, dihitung melalui ilmu astronomi menghasilkan sekian derajatnya sekian dari perhitungan tersebut. Ulah neuleuh di negara urang atuh nanaonan urang mah bener di salah-salah nu salah di bener-bener. Ye, lain bener-bener sih. Masya Allah. Ngan atuh antepkeun kula mah kula nya namanya sebab kula mah ngaji. Aing mah yakin ku ilmu. Sia mah lain deuk ka Allah, man. Aing lamun teu nuturkeun di NU cilaka ieu aing demi NU. Nggak salah bener ku baca kan oke heula. Waya bener-benerkeun ku aing. Waya salah. Sebab aing mah di jina, tapi aing aya di dinya. Kumaha sih sia ngomong? Kultur aing NU, praktis tidak. Kunaon cenah kieu henteu? Atuh teh ku aing. Sebab aing jeung sahabaturna atuh di NU. Maju. Nek saha? Aing lempeng bae, nyana embung diajak lempeng. Ya, cuna kia ulah sok kitu. Aing mah da kitu bae. Sok geura. Pemilihan pilgub. Di Serang milih ieu, di Tangerang milih ieu. Kepala-kepalana NU teh jualan. Manya organisasi NU kos kitu. NU mah organisasi sosial keagamaan. Lamun endek satukan suara tuh minimal saprovinsi. Ieu mah kota kaditu, kabupaten kadieu. Serang jeung serang mah kaditu. Rangkas Betung. Teu puguh NU. Mana nu jadi hulu atuh. Kitu kene. Pilpres. Teu jelas. Atuh batak naon sih musyawarahkeun jeung syaitonir rajim. Eta cacakan eta organisasi sosial keagamaan kos kitu. Kitu-kitu ge imah aing eta tetep. Sebab aing teh kulturna NU kajen kumaha ge NU ngembangkeun kunut, aing pangheulana kunut. Kultur teh kul NU teh nita usoli, aing mah gandeng usoli. Datang ka nu teu usoli hae sia, usoli heula. Ye, cenah usoli mah lain salat, tetep usolian geus ya. Usoli. Tilu kali usoli. Jadi was-was. Aduh, Masya Allah. Tahlil. Eta emang eta pagawean urang. Kultur urang eta. Ilu praktis sahabatur. Dan jualan. Embung. Neuleuh Ki Hasyim Astarina hebat. Lain lalagaan mah. Neuleuh nu kuarina. Ada kumaha imah urang jandelaan tapi kentengna geus raragagan
Itu kudu dioperasi, kudu direparasi, kudu dibenerkeun. Jandelaan, lawangan, kentengan, tinggal rangkana doang, mah kos momonon berarti itu. Tetep bae imah urang, kudu diaku ku urang. NU. Tuh, asal geus berpolitik, ilu ke arus politik. Kos gitulah kayak, tapi lumayan. Ngan wae anu bener tuturkeun, henteu. Kula teh. Bener tuturkeun. Hebat NU. Henteu bener, jore NU. Teu bisa henteu lamun masuk ke NU mah nyebut jore NU. Embungeun kudu bagus bae. NU teh keur jore. Saha? Ieu mah ahli sunnah wal jamaah. NU na ahli sunnah wal jamaah jelema-jelema tapi eta teu bener. Ulah deuleu etana, NU na bae. Teu bisa, aing mah deuk ka Allah, lain deuk ka NU. Deuk ka Allah, lain deuk ka Golkar, deuk ka Allah. Bener-benerkeun, salah-salahkeun. Saha penasehat lah tuh eta jadi kos karari itu. Waya pilgub kuari dengekeun coba ge, coba. Kayak sakedeung deui bangkal maruncul geura. Coba NU kota bakalna ka WH apa ka Rano? Coba geura ge NU kabupaten bakal ka mana? Bakal ka ge. Jualan nya nama jualan. Tah aing tersebna kos kitu. Ya Allah. Kitu kene Bapak Ruyat. Ngali caritakeun jerona kajeum sakitu beh heulanan. Jerona masyaallah. Orang NU sorangan gitu nyaho, kula insyaallah nyaho. Insyaallah moal pati-pati ngawuduk lamun teu beul. Mantap kuari akur set. Eueuh jelema etana. Ye, parangsal. Teh, kecuali deuk nyen eksesnya tuh lain deh. Itu kos gitulah. Teu nyadar nu dihandap teh teu nyadar. Kajen emang sakitu kaayaanana. Ja urang geus nembongkeun, ieu geus ayo sabodo sia mah deuk milu deuk kajen. Ayo. Boh. Loba nu nyebutkeun kieu ci kudu kodok deui. Teu dilawan bae ku aing. Mun dilawan menang aing. Beneran lain lalagaan. Menang kula. Insyaallah menang jasa. Ngan hawa nafsu banyak hawa nafsu dilawan ku hawa nafsu. Masing-masing ke di hadapan Allah. Ye, emang kumaha? Ye. Eta ngaji nafsu mah kos karari itu bae, kabeh ge urat be kalaluar. Ya Allah, urang titah tawadu ka Allah. Pake keyakinan masing-masing, yakin dina realna. Hayu ge. Masya Allah. Tah, ieu Titan tafakur neuleuh ku mata hate kerajaan langit. Panjang urang mun nyaritakeun tentang ilmu falak. Wa kullum fi falaki yasbun. Geser bae saeutik kiamat. Sebab ayat da wal qamara qaddarnahu manazila. Tinggal urang make manzilah. Atuh kanyahokeun manzilah di kitabna. Jehe ulu beg Uzbekistan. Jago palak turun ke Indonesia etalah jadi Syekh Mansur Ki Mansur. Nah ieu mah keur carita ternaon kitu ngaranna ilmu palak pohara jasa. Adapun negara sesuai jeung hadis kudu make ru'yat ngan syarat ru'yatna jelas kudu hisban syahadah hisban. Nuruyat hisban teh karena Allah ulaya unsur-unsurana. Ulaya unsur-unsurana karena Allah. Lamun lamun dicaritakeun kunaon nu ieu dipake nu ieu henteu. Kunaon nu ieu teu dipake padahal jago. Henteu. Kula geus nanya ka sababaraha nu sok ru'yat di zaman Papi, sababaraha ru'yat di zaman Ki Izudin. Kunaon teu dipake wallahu a'lam padahal kula siap jasa tapi teu dipake. Nyana nu ahli ru'yat nu nyahoeun kana bulan kumaha dan lain sebagainya teu dipake. Aya unsur naon atuh ieu? Aya unsur naon kula kan deuk ibadah. Nanya berangkat emang kula teu berangkat. Berangkat nanyakeun coba ka ahli ru'yat nu baheula aja aya keneh. Tanya ku kula, henteu pernah didatangan cak nyana. Sugan atuh gusulkeun kula
ngusulkeun dek milu bagian henteu teu dibeket sama sekali. Oh berarti aya unsur lain atuh egos kieu mah nu ahli baheula sok ru'yat teu dipake sama sekali nyana bae geus teruji encan sih nu ku hari ieu kan baheula dipake nasional baheula nu geus aya keneh nu jelas teu dipake nu itu teu dipake iyalah ieu mah keur carita. Oh berarti aya unsur-unsur geus teu make aya unsur-unsur pasti berbeda bae. Ongko dek ru'yat keputusanna ongko geus nyaritakeun ti heula. Otak pasang otak pasang otak. Lamun dek ngomong ru'yat ulah nyaritakeun kira-kira hari anu atuh ulah ru'yat bae engke. Ieu mah ru'yat ongko nyaritakeun ongko kan ieu. Ye. Ieu kan anu geus manggang kotok teu jadi. Dibatalkeun. Aya nu geus takbir taraweh deui. Nagara kumaha ieu nagara? Nagara teh kumaha? Ngeputuskeun ru'yat baca sakedeung magrib teh ulah datang ka kaisaan. Nah, ieu kan ieu urang lamun nyaritakeun kos kitu urang aja jeleh nagara tungtung nama saha tah di jero kan NU. Mun deuk dicaritakeun aya naon sih de nu sampai kos kitu ja baheula mah henteu. Kurang kumaha baheula aya naon sih pasti kan aya unsur-unsur nuturkeun urang kana kos kitu jang diri kula tating hayang jang sia tuluy pas sia bae geus sia memang meujeuh nakara itu ge ieu teh naon cenah kiai ngaji pan ieu tadi deuleu awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard teu mikir urang Mekah teh deuleu kerajaan langit di langit teh aya matahari boga perjalanan sendiri wa kullun fi falaki yasbaun di langit teh aya bulan teh ngabogaan falak wa kullun fi falaki yasbaun di langit teh aya mustari teh ngabogaan falak kullun fi falaki yasbaun di langit teh aya zahra teh ngabogaan falak wa kullun fi falaki yasbaun. Ya Allah ya Rabbi dan bintang-bintang nu lain syamsun zahra mirihu patuzahali aya zuhal aya miri dan lain-lain sebagainya ngabogaan palaknya na teh urang lamun deuleu di ilmu bumi kariwat kan gitu tah atuh henteu meunang sakariwat-kariwatna eta teh palak teh urang nurutan lah cenah eta mah kos kitu teh urang nurutan set di deuleu urang ku dosen urang ini dapat siapa ini dapat taji pendek sudah keluar kamu ini palak apa ini mah palak jarum karung itu menang sambarang datang coet bae aya perjalananna ieu bumi mudawar cek ahli palak buleud padahal mah cek ahli adab lain wal arda farasnaha bumi ku kaula diamparkeun ngampar berarti tapi menurut ahli falak mudawar bulet. Kok perbedaan satukeun ku urang gerage. Lantaran antara bahasa wal adha farasna fani'mal mahidun jeung ahli falak moal beda akur. Ja falak ge ti Kangjeng Nabi keneh. Sahabat masa berbeda. Satukeun. Tek. Ieulah cara nyatukeun moal mahisa jam 2 jam. Naon atuh ieu ai bumi wal adha farasna. Langit gitu keneh tetapi menurut ilmu palak kok bulet mudawar jeung aya poros-poros nah iyalah perhitungan falak menang saha eta menang Allah di langit aya sabaraha triliun bintang ngabogaan poros sarua tapakuran nang nyeun saha eta dongeng Amerika reka Apollo dongeng doang bener apa henteu wallahu alam sampai saiki ya urana kita anak tah wong yang ke Apollo konon ada yang bawa iku apa namanya benda dari boten tidak ada malah jadi para lain di luhur apakah ka mana eta lamun dibejakeun ku para awali Allah nyahoeun ngan moal diterima wali Allah nyahoeun eta ka mana nyahoeun insyaallah nyahoeun ngan moal diterima sebab wali melalui kasyaf
nyanakan melalui perhitungan spesifik antara kasab dan perhitungan berbeda kecuali nyanana nu boga lalakon ya ka dieu tah trek mantep Armstrong asup Islam ngobrol nyana jeung nu kasab ketika nyana ngadenge suara azan lain di langit berarti kedahsyatan suara manusia satarik-tarik deh suara manusia eta teh ngabogaan sabaraha kitu garana populasi kekuatanana paling ge meureunana frekuensina paling ge meureun 1 kilo atuh tapi ieu geus aya di mana kadenge suara adzan di mana sebetulnya saya ketika nyana menyatakan masuk Islam teu meunang muncul di permukaan sarua jeung Muhammad Ali sarua jeung Mike Tyson sarua jeung sederetan kuari adina George Bush asup Islam deuk kumaha coba geus teu meunang kuari temenang kuari teh ngomong sama sekali anak nu paling gede asup Islam aya naon meureun di Amerika aya asup Islam kitu atuh gereja geus sabaraha nu dijadikeun masjid masyaallah maha kawasa Allah meureun aya wali-wali Allah anu dakwah terus bae di Amerika asup Islam di Indonesia asup Kristen Gusti Allah nu agung hidayah dicabut-cabut ku Gusti Allah diterap-terap ku Gusti Allah. Dele awalam yanzuru fi balakutis samawati wal abe mane tunduk ka penciptana nang sangeun langit sabar lapis langit aya matahari aya bulan aya bintang matahari di langit sabaraha bulan di langit sabaraha dan bintang-bintang tersebut di langit sabaraha lamun urang nyaritakeun sapoe-poena aya malaikat anu ngageugeuh saminggu-samingguna aya malaikat nu ngageugeuh kuari tanggal 1 Muharram malaikatna saha apa ieu teh dak minggu ieu saha bulan ieu saha di taun ieu saha rajana malaikat anu ngageugeuhna per jam-jamna diketahui ku malaikat perjalanan matahari dan bulan mantak urang lamun deuk nyeun wapak poe naon ieu wapak naon ieu neukna wapak bab mahbubah pelet berarti kan urang kudu neangan bintang Zahra jam sabaraha munculna bintang Zahra poe ieu jam sakean malbejakeun sapoe kan tarulis ku sia kudu pamit heula urang ka malaikat rajana nu sataun ieu di bulan ieu jeung di minggu ieu jeung di poe ieu pamit lah mohon abdi erek ngadamel ieu ka malaikat nu itu ngaranna aya nu bulan ieu ngaranna aya malaikat na ngaranna aya minggu ieu poe ieu nu ngageugeuh malaikat na ngaran eta urang minta abdi bade ngadamel ieu nyuhunkeun sebab nyana nu ngajagaanana geus lapor tah kana boga kaum sahibul wilayah ngaranna lain kudu disogo ku kieu lain emangna urang meja ieu sakean meja ieu sakean meja ieu sakean beuh boro-boro birokrasina naon haji bae ge meja ieu sakean hancurna Indonesia kos kitu haji bae ge atuh nu kumaha gitu nah malaikat lain lapor dengan cara tata cara bacalah ieu engke nyana nyaho bacalah ieu engke nyana nyaho oh berarti urang mangga cek malaikat teh dah ditulis ke urang bintang Zahrona tah poe ieu teh jam sabaraha munculna didinya lah mulai nulisna set jadikeun wapak pake ku Haji Pendi beuh diudag-udag ujian aku awewe diudag-udag mawa parang awas ya ayo ada kemana ya ha sia cak Haji Pendi lain laku aing jadi kos kieu. Laporan ka kula. Cai, pan ieu salah teh dong. Tah mah watek. Watek mah ngaji geus bisa teh mah pake kablu ku jelema. Watek jadi geus moal bisa diwapakan tah maka. Awalam yanzur. Apakah ente pernah neuleukeun haon atuh teh mikir ahli Mekah teh. Dadaka bangkawarah Masya Allah karim kitu kene bumi wal ardha farashna Masya Allah diamparkeun ku Gusti Allah nu kanyahoan ku urang aya 5 benua Asia Amerika Afrika Australia Eropa
Masya Allah, ieu negara pohara jasa. Pikir atuh. Tapakuran nangsa nyieun eta negara. Urang mah kuari lain nyieun kuari mah aya laut urung. Lain nyieun tah mah kos kitu mah diurung da gen di laut-laut deui, laut keneh. Tah ieu basmi urung. Gunung diratakeun, laut diurung. Asal geus kos kitu tunggu kehancuran negara. Paku bumi zahir gunung. Paku bumi secara zahir gunung. Nomor kedua tangkal kayu, nomor katilu wahangan eta paku bumi. Paku bumi secara batin adalah wali Allah, para solihin, eta adalah paku-paku bumi. Aya paku bumi secara zahir doang. Oh, paku bumi secara batin. Rungkad kajen kumaha kenyan. Rungkad bae. Rungkad Garut. Garut eta kapan pegunungan? Masa sih aya tsunami di gunung? Urang nyaritakeun tsunami Aceh ka harti. Urang lamun nyaritakeun tsunami Pangandaran ka harti. Lantaran bisa diteliti. Oh, ieu teh belah bumi loh sadaek-daek sia terjadilah tsunami. Hek sadaek-daek sia. Cak Allah lain Garut disunamikeun ngomong naon sia. Ayo teliti ku sia. Hujan teu sabaraha gede. Nyarincik 2 poe 2 peting di Garut lain pemandangan awal, lain anyar. Terbiasa di Garut. Aju sakit tuh hujan letik, tapi cai gede, cai menang di mana? Ngaborolo menang di mana teh cai? Brrr. Awalnya jam 9 jam 10 aya suara. Speaker cak urang dieu kadengena belah ditu, cak urang ditu kadengena belah dieu. Kumaha teh suara speaker? Dulur, sakedeung deui bakal aya banjir sing harade. Kaluar nyana, banjir di mana cak nyana? Ya hujanna ge leutik asup deui ka jero. Eta suara speaker cak urang dieu kadengena urang belah ditu, cak urang belah ditu kadengena belah dieu, tapi teh suara aya. Di ditu aya, di dieu aya dulur, sakedeung deui bakal banjir. Kalaluar cenah ge kolot-kolot mah komo cenah ye. Banjir ti mana jeung ngererek kieu Cimanuk lah, moal banjir arasup deui. Es dana teh. Sampai banjir murudul cai ti mana? Maha kawasa Allah. Tapakuran. Gerage. Lantaran naon? Lantaran pakuna meureun indit. Pakuna diceplokan indit. Sing hade paku secara zahir, aya paku secara batin. Paku zahir dirarusak, gunung dirusak, tangkal kayu ditebangan. Wahangan-wahangan dipersempit. Eta paku bumi nu geus kitu ngaran. Paku bumi zahir bae geus dirusak, paku bumi batin rarusak kuari. Iya nu paling dahsyat paku bumi batin anu penting batur mahararuda heres dan nama huda neuleuh alam napakuran alam napakuran makhluk anu nyambung ka Gusti Allah terus per detik per menit eta lah paku bumi secara zahir secara batin mana kuari pakuna aya udang ti penting neuleuh bola kiai neuleuh bola kiai tak jam 12 sa abdi ye sia gede ye berjamaah di dia kiai kan berjamaah nonton bola goblok di lembur sia eta pos kitu ya Allah awalam yanzuru fi malakutis samawati dalam keanehan manusia jeung kagoblogan manusia cak Imam Ghazali. Lamun aya jelema diajak ka imah nu sugih. Lamun aya jelema diajak ka imah pejabat tinggi. Nyana tercengang neuleuh bangunanna beuh. Eta bangunanku gede beuh. Eta bangunanku indah beuh. Eta bangunanku antik tihangna ge nang niru di mana. Masyaallah jandelana potongan mana. Ieu modena menang ti mana. Bo eta naon kitu ngaranna marmerna menang meuli ti mana. Dihias di sisina make hiasan-hiasan anu luar biasa. Geus puguh patamanan mah. Masyaallah sing kerelek cai aya lawukan di dinya teh.
nyiptakeun gunung-gunung jeung leuweung-leuweung pohara. Jelema kampung, jelema susah dibawa ka imah nu sugih, dongengna ge moal anggeus sataun. Moal anggeus sataun nya bawa aing diajak ka imah pejabat aing. Gimana dongengnya. Aya kiai di imah diajak ka imah atut bae dongengna teh anggeus sabulan. Emang aing teh nyaho tuh nyaho. Moal nyeleuk ka dia aing. Aya tahu. Diajak ka imah atut dongeng eta anggeus sabulan. Bo eta imah, bo eta pelataran, bo eta taman, bo eta bae sabulan teh anggeus. Kakara ka imah Ratu Kaus ya. Masya Allah, diajak deui ka imah menteri pohara, encan ka imah presiden. Geus gideg-gideg nyana. Kiai bae ge dongengna teh anggeus sabulan diajak anu sugih, encan nyaritakeun soal mobilna. Mobil carry aya, mobil angkot aya, mobil kijang aya. Wow, Fortuner ambalaya teh dianggap mobil kudu sugih mah kos kitu. Nu dianggap sugih teh ti mimiti BMW, kemudian Mercy, Baby Bang, kemudian Lexus, kemudian kabelah dituna mobil anu urang teu nyaho ngaranna. Tutur mah teu nyaho. Bangsa Ferrari urang mah nyaho ngaran teu nyaho rupa. Atuh urang lamun naik mobil ge set mobil jore amat panjang puguh eta nu mahal. Teu nyaho urang. Mobil jore amat potonganna cenah mahal. Enak gitu kos kitu amat teu ngeunaheun teh mah kos kitu jore. Eta nu mahal sia mah teu nyaho. Aduh, boro-boro jeung batur jeung si eta ge kula leuleumpang teu nyaho naonnya namanya. Atuh kan kulana bae api-api kula ge biasa bae. Maksudna sarua teu nyaho lah. Urang lamun liwat teh ka Bandung aya sabaraha eta mobil kitu termewah di Indonesia. Paling manggih hiji, paling manggih dua, masyaallah kari. Eta mobil-mobil mewah. Dongengna ge dongengna bo di imah anu mobilna, imahna, pelataranana dan lain-lain seperti anggeus sabulan. Kagoblogan urang teh ya. Leuleuh imah nu sugih, leuleuh imah pejabat, leuleuh kakayaan pejabat, leuleuh kakayaan nu sugih, dongeng teh anggeus sataun. Komo sabulan teh anggeus. Ai ciptaan Allah langit nu eueuh tihangan teh pernah didongeng-dongeng goblok. Ai ciptaan Allah langit aya panon poean teu pernah didongeng-dongeng kaanehanana. Bulan teu pernah didongeng-dongeng, bintang teu pernah didongeng-dongeng, bumi nu sakieu ngamparna teu pernah didongeng-dongeng, cuaca nu sakieu berbeda-bedana. Urang di Tangerang lompat ka Bogor rada beda cuaca setik, lompat deui ka Cianjur rada beda deui setik. Lompat deui ka Bandung rada beda deui saeutik, urang ka Pangalengan ka ditu rada beda deui cuacana. Naik ka Garut urang beda deui, ka Cikajang lain deui, ka Samarang lain deui, ka Pameungpeuk ka ditu lain deui. Emang Pameungpeuk di mana? Tuh, tungtung dunia Pameungpeuk. Di Garut aya Pameungpeuk lain deui cuacana, tinggal ngagejeburkeun maneh bae ka ditu. Lain deui. Ieu keur carita di Indonesia, urang nyaba kuari. Nyaba urang ka Uzbekistan lain deui tiris, nyaba ka Iran usim tiris da salju lain deui. Nyaba urang ka Baghdad, nyaba ka Yordania, beda-beda. Nang nyiptakeun sako teu pernah didongeng-dongeng di jero hate minimal. Maha kawasa Allah. Asup ka imah atut kiai dongeng kabeh. Tapi langit teu pernah ditafakuran ku urang. Kiai goblok. Kiai tolol. Tuh, siang bangun nari leka deka ulah. Tuh, Masya Allah, hanya wali Allah lah, anu ngaaheng-aheng ciptaan Allah. Berkat tapakurnya nak, indah, sieun, cinta, khawatir, pinuh di jero hate. Tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di diri. Maka selalu lapor ke Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun.
sebab naon nyana nu nyiptakeun urang nyana nu nyiptakeun langit nyana nu nyiptakeun bumi nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusin sieun amat dihayang-hayang urang hirup wayah payah-payah bae diembung-embung urang hirup wayah hirup-hirup bae diembung-embung urang payah wayah payah mah payah bae diembung-embung urang sugih wayah sugih mah sugih bae dihayang-hayang urang sugih wayah ngagejret mah ngagejret bae Allah horeng secara mutlak nu ngatur teu pernah ku anjeun ditaliti difikir ditafakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wa ma khalaqallahu min syai' jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah didiri ku anjeun teu pernah dinazru teu pernah dipikir dengan hati tuh gunung khalaqallah tuh laut khalaqallah tuh binatang-binatang ti mimiti reungit nu leutik tumbak nu leutik sireum nu leutik datang ka cangkas nu rada gede datang ka siraru nu rada gede naik datang ka manuk peking maninin rada gede naik deui ka manuk toed anu toed-toedan naik deui ka manuk jaket trot naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta naik deui terus teu pernah ditapakuran kurang masyaallah ciptaan Allah atuh teh kumaha tapakur mantapna bumi, langit, tuh gunung, tuh laut, di jero laut aya sabaraha ribu hewan. Jenisna sabaraha ratus. Nu hirup melalui laut. Aya sabaraha juta manusia. Anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang kakap jual babarieun jasa. Babarieun jasa. Oh, iya mah usim rajungan. Nah, nyokot dari itu, kotek, tangat, jual. Oh, iya mah usim cumi, set. Neang rajungan neangan, itu nan jaring, dat, cumi. Masya Allah. Aju aya tanda-tanda deui. Lantaran di jero laut ke horeganan, aya jalan cai. Anu dibawa ku angin. Lamun nu teh nyaon, pugu lauk di ditu. Urang mancing di dieu. Pan belon eta. Batur mah menang deui nyana mah jajan cenah laut loba lauk kan jauh hiji-hiji acan. Atuh teh nyaho lembah. Atuh di laut ge sarua bae aya jalanna keur ka dari itu lauk teh lantaran caina keur ka ditu diatur ku jalan caina melalui angin engke ka ditu engke ka dieu ka ditu lauk nuturkeun jalan cai nu aya di laut maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah nganyahokeun kos kitu lagi moal mahi sabulan atuh mah mahi kunaon si jelema kadar itu laukna aya di ditu kunaon si kadar itu laukna aya di ditu teu angger sebab kumaha angin masyaallah kan kos kitulah tafakuran gerage tafakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai' tafakuran. Lamun ahli Mekah, Yahudi musyrikin, kufar Mekah, napakuran penciptaan langit, penciptaan bumi, niscaya bakal nyawa nu ciptakeunana pasti Allah. Lamun geus percaya nu ciptakeunana Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, nyana bakal iman. Rasul dibere mujizat, dibere Al-Qur'an, bakal iman. Kulantaran ngeunah teu napakuran eta, teu percaya ka Kangjeng diangkat jadi rasul, teu percaya Quran sebagai mujizat, kafir saneng-neng. Nyeun kapal, nyeun Apollo bisa, tapi teu nyahueun ka pencipta nu asli. Muliaan urang. Urang mah nyeun bala-bala ge atah mah lulu. Tapi nyaho ka pangeran. Nyaho ka pangeran. Ini bala-bala buatan sa eta atah. Tapi nyahoeun ka pangeran nya. Geus kulantaran nyaho ka pangeran, emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun. Sedep asana kana hate. Jahe, masyaallah. Ngeunaheun. Ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun. Kurang dahar disuguhan ku pamajikan, beu asin amat bebeja ka pamajikan. Ieu mah uyahna asli meureunana. Meureun gerak Allah kos ki situ. Moal bisana naon? Moal bisana naon? Masyaallah. Ngeunaheun jasa. Ieu sayur eta kurang uyah.
Uyana ge geus BCM cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu. Ya Allah. Masyaallah. Urang nanyakeun emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit. Ya Allah. Ya Allah. Anu sulit nikmat nu aya. Sapira urang hirup nungguan paeh. Adapun cara-cara urang hirup ieu teh keur dicoba ku Allah, dicoba dibere dunia, dicoba dicabut dunia, coba ngagibeg tah henteu. Dicoba dibere sehat, ge dicoba deui dibere gering. Sia keur sehat ka aing kumaha, sia keur gering ka aing kumaha. Hanya dicoba, ja aing keneh pangeran, aing nu mere sehat, aing nu mere gering. Coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujur, ketika gering ka mana sia sujud. Nang aing keneh aing menyoba. Tah nu mantak loba kiai leupas ti dinya, acak-acakan. Kakarak diambean ku lurah bae ge, beuh tulak cangkengna geus di dieu. Beng camat geus di dieu, jeung bupati mah tulak cangkeng di dieu. Dunia asa nu aing. Delekeun moal kebal deui tah kiai tah. Nang Allah sing hades ya dititipan ilmu. Ulah dicampur adukeun beuteung sia. Beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu. Al-Qur'an aya di otak sia, tafsir aya di otak sia, fikih aya di otak sia. Ku atuh akur aja nu sakola sih. Nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieuna. Eueuh pikihan di dieuna. Atuh nya nama ore koros. Atuh sia kunaon nutur-nutur ore koros. Kudu berbeda atuh. Mantak kiai asup ka Golkar, tunggu tanggal main. Kuari tinggal ambek-ambekan bae. Keur mah ambekannya na. Ambek-ambekan wae. Goblok sia rek ngaraji ka aing. Tolol sia. Kunaon aing teh didengekeun ku sia. Masyarakat kitu-kitu teu ngajawab. Jadi mah teu hayang ngaji ka sia. Nggih. Ayo. Ngaji ka dia. Ya aing bisa ngaji kos kitu ya. Embungeun masyarakat. Ngaji naon sia di aing aya. Ayo. Lain masalah ngajina. Sia waktu dibere ku bupati aing teu dibere. Masyarakat tidak ada kesamaan. Coba lamun babareng mah dieu ti bupati 10 juta, tajang sia ieu jeung aing. Atuh cenah ge daekeun jeung komplotanana mah. Bener teh bener ge kitu bae pokona mah tah mah. Amruk. Delekeun yang contok. Lain benduk urang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang. Sing hade sakitu doang diancam deuleuh tuh geus asup. Runtukna deuleuh ku sia. Deuleuh. Sia mah eta dikitu-kitu pan teu buncilak sia mah. Bangun hare-hare bae lah kieu ieu kitu bae pan sia mah. Rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir, di otak ente aya fikih, di otak ente aya hadis. Kudu ulah dijual ka Golkar. Ulah dijual ka partai, ulah dijual ka organisasi. Moal kebel urang hirup bakal menghadap Allah. Enteng jual melalui partai paling boga motor. Motor kan? Saeutik dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha. Jan teu susah-susah teuing jajang dahar jeung yang nyeunu mah aya. Tapi eta mah kan hawa nafsu. Berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia. Ye, parang sana kumaha meureunana. Geus ulah sok iluan ka Golkar ulah, geus ulah. Cenah kurang mah eukeur kiai. Eureun. Aya teh duit teh kadiekeun. Beneran kalau mal bere. Hook ge saya dunia keur acak-acakan kieu. Haji urang milu acak-acakan, Masya Allah karim, Masya Allah. Kajeut. Urang ulah kukumaha, ya mah kurang makan keur ngaji doang di lapangan mah teu kukumaha aku lagi. Apakah kula ka Kiai Golkar Haji Bendu atuh henteu. Sugan, awas aing mah bung salaman sama Golkar henteu. Malah mah dipentak dia duitna. Ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing. Ngan sugan kabuka hate jaheuh. Masya Allah. Nikmat ngajar. Nikmat magahan. Nikmat ibadah. Lantaran kahijab. Ku pohon beringin. Hijab akbar.
Iya tuh di daerah sepatan mau dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa ngajina bisa kemudian gitu geus mau tapi gajina bisa ngomongna bisa asup yana ka Golkar masyarakat embung haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari mau dibejakeun ngaran ya sia wauh mah sanajan aing jauh kan neuleuh aing memantau maka ya ya Allah ya Rabbi tapakuran geurah hai ku Mekah kunaon sih teu tapakur kunaon sih teu deuleu ku mata hate tentang keraton langit bumi kerajaan langit bumi jeung ciptaan-ciptaan Allah jadikeun sebagai dalil jadilah dalil aya langit dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit saha nu nyiptakeunana Allah aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana saha nu nyiptakeunana Allah kok bisa kos kitu sih ieu al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis alam berubah setiap nu berubah anyar natijana alam anyar tuh geus wa kullu hadisin lahu sholih setiap nu anyar aya anu ngadamel nah nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah eta secara singkat lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang alam ulah waka ka langit jeung eusina ulah waka ka bumi jeung eusina hiji bentuk kacang bege ieu kacang anyar nu mantak anyar tata dina mah eueuh kuari aya setiap anu aya tata dina eueuh berarti anyar geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz artina tahayuz aya menggon kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman ngabutuhkeun kana tempat hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang tempat ngaranna urang butuh jang cicing segede urang tempat ngaranna setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar langit aya tempatna jeung aya masana anyar bumi aya tempatna jeung aya masana anyar sebab tata dina alam kuari aya al wujud ba'dal adam sebenarnya mah geus ieu teh kuari jadi dalil kana ayana Allah mah teu katerapan ku zaman teu katerapan ku tempat sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis mulai urang rada nyanyayan oh iya dihesekeun deui datang ka nu kula ge teu ngarti aya pembagian tentang nu maujud teh kabagi kana jisim teh artina nu murokab aya anu latif nu latif teh anu bigeri jismin henteu murokab disebut basit nah eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat geus atuh kuari mah kabagi aya johar pirid aya johar murokab engke aya arod geus aya johar maqama binafsi aya arod maqama bigairihi engke kabagi tasat mulai tak kula ge geus buyang ge kula na ge geus buyang atuh kumaha ente geus kitu tah eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna mantap ieu disebutna ayatut tamkiniyah disebutna kos kitu tah ayatul kauniyah disebutna kos kitu ieu ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir wa hadhil ayat ayatul kauniyah berarti bisa ke dalil ya iya nu kos kieu ngaranna ya ieu ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna eta pembagian model lu tadi eta lah urang kudu siap munazarah ngaji heula fan munazarah kudu siap mantek ngaji heula palu bangsa gaji kos kitu aya dia satur kumaha engke kan urang munazarahan tina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kabelah dituna ieu nu mantak di ngaranan nu mantak di mutaghayyir naon nu mantak hadis naon
kurang dirinci karena tahayuzna ngabutuhkeun karena tempat jeung zamanna. Nah ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah. Aya anu jisim kos urang murakab, aya anu latif malaikat, setan, jin. Nya nama latif. Ulah make maha latif. Engke maha latif Allah. Lain tah mukhalafah lil. Jadi geus malaikat mah kajeun teuing urang aya di bentengan. Bentenganna ge di benteng deui, bentenganna di benteng deui. Wah lu asup ka dinya kutu sieur jang malaikat mah bisa bae asup. Jelag. Setan kitu kae. Tutupan cenah patona beusi aya setan. Yeuh. Itu setan mah datang jelek bae. Digawean Fendi. Teu lompat nya nama. Telu empat panjana raja anak. Beres. Atuh asup bae ka jenting kumaha ge teu di kota teu di leuweung, teu di masjid teu di imah, waya datang bae. Nah, engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang. Urang embung kapanggih jeung setan, nafsu urang bakal ngawujud. Plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong. Eta teh tina hayal urang, nafsu urang diwujudkeun. Urang teh mung kapanggih jeung maung diayakeun. Eta teh nafsu urang dibuktikeun. Nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh. Maung calana. Wah. Eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung maung diayakeun. Mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun. Tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang. Atuh moal ya sia embung nalalagaan. Embung nalalagaan nyahoeun atuh mun embung beneran datang. Kos cucurut bae datang. Urangna geus embung. Ingkam. Ketika urang hayang henteu, ketika urang nafsu urang teh keur ka mana? Nafsu urang embung kapanggih jeung jurig anu kurang dipake ka embung aya. Urang embung jasa kapanggih jeung kos itu aya. Nafsu urang timbul tina nafsu urang. Maka ayalah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah. Carana hanya guru mursyid anu nyahoeun cara-cara ngabersihan batin urang. Siap henteu siapna tergantung urang. Guruna mah selalu standby aya bae. Dosen anu endek siap mere ilmu batin aya. Setiap saat satungtung dunia can kiamat. Cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid. Tadi pasar Kemis mana ya jeung mursyid? Ya tah bae geus kadinya. Tuh. Masyaallah. Tah dijerokeun deui. Ieu kan tauhid, dalil. Seluruh nu maujud masya Allah bisa pakai dalil ngadalilan Allah. Eta keur carita syariat make ilmu mantek. Lamun urang geus usul ilallah dibalik dalilna. Aya Allah dalilna aya ciptaanana tibalik sorangan urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana geus usul ka Allah sebab Allahna doang nu kadeuleut Allah teh aya dalilna Allah aya ciptaanana na eta teh nu kos kitu handap keneh dibalikeun aya ciptaanana dalilna aya Allah. Masya Allah, orang mah aya Allah dalil aya ciptaanana dibalik. Sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah. Sebabnya melalui kasyaf. Kos kana itulah geus urang kula nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Wa anjeun sanyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut aya kuna qad yaqtaroba ajaluhum hampir datang kana ajalna hei ku parbekah kunaon maneh teh tafakur kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara qalbu ciptaan-ciptaan Allah anu engke bakal ngadatangkeun kana keyakinan yeut nu ciptakeun langit bumi katut esina Allah kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh ayo geura mikir atuh pikir atuh ku maneh asa yakuna qad iqtaraba ajaluhum
sakedeng deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaron maneh bakal paeh kufar kos kuari bae di Amerika kalalapir pararae di Inggris kalalapir parae henteu pernah mikirkeun saha sih nu nyiptakeun langit jeung bumi teu kaburu bakal balas sia paeh ka jeung kumaha ge asa ayyakuna qad qataraba ajalu sakedeng deui sia ajal datang lamun teu dek mikir hai kufar Mekah khususna awas paeh anjeun kufar rugi sia disiksa fayamutu kufaron fayasiru ilan nar hayu gegeran pikir abeh maneh aya meran iman kos urang kuari set asal bae minggu Allah aya hadir di jero hate asal keluar Allah lompat deui ke nungguan minggu deui bae nungguan minggu deui asal asup ka masjid Allah asal deket asal keluar hiber deui eueuh deui bisa teu cenah aing mah moal balik-balik dek di dieu bae cicing abe hadir bae teh Allah teh anu mere dahar saboro sian saat mana kehadiran Allah di jero kalbu urang saat anu paling mulia urang mah lain kitu kan beuh waktu aing diondang ku bupati masyaallah disadiakeun dihormat-hormat aja dipapakeun saat itulah yang tidak terlupakan goblok moal ka dieu aing mah moal ka dieu goblok nu dieu mah jelas saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah asa deket Allah teh rarasaan asa kungeunahkeun zikir rarasaan asa kungeunahkeun salat saat Allah hadir di jero hate eueuh sasaha iwal ti Allah saat etalah saat anu paling indah luar biasa ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah anu ngatur urang datang ka urang pasrah ka Allah andaikeun Gusti abdi deuk dicabut nyawa saat abdi deukeut ka Gusti daripada abdi hirup nambahan dosa nyangakeun pasrah abdi ka Gusti saat etalah saat nu termulia saat anu paling indah kos kitu pemikiran ahli Allah mah urang mah lantaran mata dunia ceuli dunia irung dunia sunggut dunia urang mah nu diomong-omong teh dunia bae keur ngaji mah kos kieu keluar bae waduh order lewat tadi waktu saya ngaji waduh hanjakal aya hanjakal kan goblok eta jelema eta jadi keur ngaji order teu diangkat hanjakal cakira goblok teu muliaan ngaji jada daripada order begitu disusul order teu akur hargana tadi geus ngagoblok-goblok aduh cakira rugi jasa begitu dikonfirmasi tak akur harga panetapan belum saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah masya Allah mentak dek ngaji teh ya geus HP pareman ulah dibawa ka jero majelis geus ulah aya nu nyoting-nyoting ulah anu ngarekam-rekam geus bae rekam ku otak sorangan beres geus ye ieu mah rekaman bae diheulakeun dipake henteu nanaonan mun kitu rekaman dijual aing diberek sia aningan ngejang awak sorangan awas sakedeng deui maneh pararae can kaburu nafakuran can kaburu mikir rugi sia paeh sia kufar neraka tabi ai hadis ba'dahu yu'minun baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun kufar Mekah deuk iman kana naon atuh ayeuna sabada Quran teh deuk iman ka mana hayu pabi aya hadis caritaan mana aneh caritaan Allah teu didengekeun teu dicerna teu diimani ai caritaan film caritaan buku Rusdi caritaan koran caritaan majalah geus luar biasa caritaan Allah datang ka kuari anu can bisa-bisa acan maca Quran. Sanggeus teh bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran. Sanggeus teh didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim. Nanaonan? Ieu berita ti Gusti Allah teh aku urang dimumule. Baca makhraj-makhrajna nu rapih.
kurang dibaca pada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa belah dieula kurang hayang nyaho makna-maknana cik kurang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti khaliq mantak fabi ayyi hadisin caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nuku araneh kabeh diimani hai imankeun ya Al-Qur'an ti Allah tetapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah may yudlilillahu fala hadiyalah sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah maka teu aya nu nuduhkeun ka anjeunna imahna mangarendeng jeung kiai tapi manehana nama kafir bae misalnya di Jakarta di perumahan ieu mah imah kiai ieu mah imah ustad nyana di tengah-tengah tapi aya teu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawarah ka bangkawarahanana malah manehanana ngabenduan kiai malah ngamusuhan bayyudlilillah fala hadiyalah jelema nu disasarkeun ku Allah atuh balik dari betul nu nuduhkeun iwal ti Allah hakikatna kuari rusak ku Allah bae dirusak masyaallah karim urang ningali Garut bae dek aya naon di Garut ternyata horenganan mabok leuwih ti heula di Garut anggeus-angeusan zina di Garut judi di urang moal aya nu ngadu embe di ditu mah ngadu embe diadukeun domba kotok mah geus puguh di mabok di Garut zina di Garut atuh urang bage weh urang ka Garut yuk neangan cuaca weh haja-haja di Cikupa ka Garut neangan pamaksiatan itu Cipanas tempat maksiat Cikajang tempat maksiat lamun urang nyaritakeun Garut sararieun eta di Cikajang aya kawah teh kapan eta teh kawah panas tapi di sekelilingna dijieun kunyana bangunan-bangunan pakai sararina geus puguh Cipanas dan lain-lain sebagainya sedang dibanjirkeun sakitu teh sedang ulah ngomongkeun Garut di lebur sia ge sarua je lah cenah moal banjir atuh teu kudu banjir bae ku angin sing hade ieu mah sing hade masyaallah karim iyalah mayyudillahu fala hadiyalah saja lemanu disasarkeun ku Allah atuh Allah nu bere hidayah haju ku Gusti Allah wa yazarum diantepkeun fi tuyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayyuran terombang-ambing fi tuyanihim dina kasasaranana kalacutanana ku Allah diantepkeun diutus kiai lain dituturkeun lain didengekeun dituturkeun tapi dimusuhan eta teh hakikatna mah disiksa ku Gusti Allah sing hade ya mahun fi tughyanihim ku Gusti Allah diantepkeun terombang-ambing ya taraddaduna tahayyuran bingungnya na fi tughyanihim dina kalacutanan urang kuari geus kurang kumaha kiai-kiai nganasehatan pemerintah ulah korupsi makin menjadi-jadi. Sieun ya kula mah. Sieun ya di negara urang teh. Wah, asana siksa datang bae. Sumber siksana nyahana maraling kabeh. Negara cek ahli politik eueuh bakalan bangkrut sebab negara wah bae dibiayaan ku rakyat aya nu kaliwat pajak ja eueuh. Pajak kabeh eta kan triliunan rupiah tapi kok negara bangkrut. Urusan hutang untuk memajukan negara kan dibayar perjanjian dengan hasil bumi Indonesia hasil bumi na pohara jasa dek naon atuh di Indonesia mah Masya Allah naon bae ge melak naon bae jadi melak awi jadi awi melak cikur jadi cikur emang aya di ditu lain di ditu mah ditu melak kacang jadi korma tuh Masya Allah iya di urang mah pohara jasa kan dibayar buku hasil bumi di urang teh aya logam emas aya logam perak aya logam besi perunggu eta bae gejang mayar hutang pohara jasa encan kayu-kayu di Kalimantan encan batu bara dan lain-lain sebagainya balayah balayah di urang
datang ka urang lembur mah urang teu kudu make uyah mun nyayur teh cukup make cai kelek salaki bagi geus cukup asin teh geus sarua bae mahmur jasa di urang nah ilah mayyudlilillah ya jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah fala hadiyalah wa yadarhum ku Allah diantep deui fi tugyanihim ya'mahun ieu urang ningali bae kepemimpinan Jakarta mimpin geus pimenangeun jasa kan Ahok malantaran dukunganna kan pohara jasa sehingga urang boga perasaan kieu amat si nagara kok ngeplot anu kos kararitu andai kata jadi nyana berarti pimpinan orang kafir kan kafir mah hese nyaritakeunana muludannya nama anti sanajan aya eta mangan sakadar pencitraan doang teu timbul tina cinta ka Kangjeng Nabi itu banigulah muludan muludan mah ieu rasa cinta ka Kangjeng Nabi ayeuna hadir di dinya ngan sakadar pencitraan deuk naonan atuh rajaban jan teu nya nama salat jam moal sia teh cenah ngabangun eta mah ngabangun ge sakadar ngabangun lain timbul tina cinta atuh agak aju kuari nu mere penerangan ambualaya tapi kumaha wallahu alam lamun deuk dua mayyudlilillahu fala hadiyalah kabelah dituna wa yadurhum ku Allah diantap fi tugyanihim ya'mahun dek diterombang-ambingkeun ku Gusti Allah Jakarta aya dina tugyan geus tah bodoh tah matu kos kitu ikeur carita padahal mah ku Islam ge encan pugu bener tapi ulah kafir-kafir teuing atuh tah ieu kiaina ge ngadukung kiaina ge loba nu ngadukung nah kitu keneh di unggal-unggal daerah hati-hati anu nginaheun abe urang mantap dipilihna dipimpinna aya nu bener jasa mah moal aya ieu moal bari mah moal cek jadi kesimpulan nama ku permekah teh ku bangkawarana teu pernah mikir-mikirna teh ngan sakadar pitayeun doang teu pernah tafakur sehingga teu nyahoeun ka pangeran anu asli maka tuh pararehna dalam keadaan kafir bakalna nyana disiksa memang horenganan ku Gusti Allah disasarkeun sehingga diantepkeun terombang-ambing dina kalacutan baheula eta ku Mekah atuh kuari kunaon aya di urang kuari naudzubillah min zalik nu mantak urang mohon ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia mah diamankeun ku Gusti Allah ditentremkeun ku Gusti Allah dinikmatkeun ku Gusti Allah sehingga orang bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap bi barokati umil Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin